ayat 5 ahlul Islam anu ngakibatkeun kana coplok iman teh ngadolim ka umat Islam. Numawi kade bisi urang cariosan urang ngahina batur sasama umat Islam kade eta teh dulu urang sok sanaos benten tata carana, sok sanaos jeung cara ibadahna, sok sanaos benten organisasina. Dulur urang tong dihina, tong dikapir-kapirkeun, tong dibid'ah-bid'ahkeun. Kade eta wani urang. Pan batur teu raoskeun dibid'ahkeun teh. Mus bid'ah, sholawatan bid'ah, marhabaan bid'ah. Eta teh ayat 5 ahlal Islam. Ngadolim ka umat Islam. Aya jami pan teu raos dikitukeun teh nya. Da urang teh ngaji teh, da urang salat teh, da urang marhabaan teh eta teh diajarkeun ku ulama meunang ngaji eta teh. Da urang maca Allahu Akbar kabira teh meunang ngaji. Da urang maca bismillah teh meunang ngaji. Da urang teh maca usholi teh meunang ngaji. Da urang teh maca marhaba teh meunang ngaji urang teh. Da urang maca tawasul teh meunang ngaji. Da urang teh ziarah teh meunang ngaji eta teh. Aya ilmuna ti ajengan ti kiai urang ti guru urang. Ujug-ujug batur bid'ah we ka urang nyalakeun. Padahal urang teh dulurna keneh, urang teh dulurna keneh, umat Islam keneh can leupas urang teh tina akidah umat Islam keneh, aya sahadatan keneh. Raos urang dibid'ahkeun ku batur. Kade urang ulah nurutan batur. Mus ngabid'ahkeun ka batur, keun bae batur ngabid'ahkeun ka. Sabab umat Islam teu kengeng. Terujung-jungan anu ngakibatkeun eta ayat 5 al-Islam. Di mana raheut teh umat Islam ku cariosan urang. Bisa-bisa urang dicabut, dicoplokeun imanna urang. Ucapan urang kade, tindakan urang, tindak tanduk urang bisi ngahina batur, jaga lisan urang, jaga tindakan urang. Anu salajeng